Assalamualaikum Baraya hadir deui di lajengkeun deui nya kana video nu kamari. Kamari tos ngadamel pager tapi teu acan beresnya kanggo mager balong geuningannya. Tah ieu abi tos ngadu sesa nya ku kamari pagerna teh jadi masih kene kirang tah. Kirang kene salit abi teh terus ngalah deui awina di kebon tapi tadi henteu di kamera ku abi teh nya da bisi kalah panjang teuing nya bisi kana memori penuh geuningannya penyimpanan penuh maklum HP na HP anu biasa ya teh jadi ngirit ngirit memori nya ngirit RAM lah nyampu rada dicaritakeun lah supaya rada paham. Tah ieu ku abi di keuretan heula ukuranna pagerna kawas nu kamari geuning nya nu kamari pernah di video di awal anu sok sanes nu osok jadi anu pernah ningali video samemehna pastinya terang karena isi video tujuan video ieu jadi ieu teh ngalajengkeun mager balong anu sabeula deui geuning kamari can beres. Tah ayeuna abi bade ngadamel heula ayeuna tekan awina meunang ngalah bieu ti kebon ieu teh tapi ku abi tadi teh kamera teh nya. Nah, jadi deg-degan supaya gampangnya belahanana jadi henteu dibelah ti heula lah seperti video nu kamari nu samemehna motong pager kan ku abi basa eta pernah di kamera video nu samemehna ge. Nah bisi ningali itu anu di carang-carang pagerna ngahaja ku abi teh di carang-carang heula ngarah padet geuningan kapanan itu anu lempengna teh anu tilu maksudna anu tilu nu panjang tanu panjangna eta teh barengkung tadi teh jadi ku abi teh di kunci ku pagerna jadi kita kali babari tinggal ngarepan we ku urang teh tinggal ngarepan si eta teh si awina teh. Tah ieu abi meulahan heula awi jang pagerna tapi ieu teh sigana bakal kurang ku ieu ge keun bewe ku abi teh di etaan deui masing pikurangan oge ieu teh di saayana heula we pokona mah tuturkeun tingali nepikeun ka anggeusna masang pager balong anu sabeulah deui nya kan basa eta anu sabeulah deui na teh can anggeus ku abi teh kala ditinggalkeun kala sabaraha poe mah da kaburu aya gawean abi teh jadi katinggalkeun ieu teh pager teh ayeuna kareka baju deui nepi insyaallah anu mah kaanggeus gara matak tingalikeun we videona ieu. Namun bisi can subscribe sok subscribe heula tombol loncengna aktifkeun jadi ngarah aya notifikasi teh babari asup tingali deui we nya lamun resep mah kana videona nya resep teh lah lamun posisina urang aya di kota mah ningali video di kampung sok rada kabita geuningnya atawa umur ayeuna nu kalahiran 80-an mah ningali pager ten awi sok rada aneh gitu tah jeuna teh sok rada aneh pager ten awi atawa anu pokona mah kahirupan di kampung we di kampung mah geuning kumaha nya posisina teh atakeun pager ten awi teh kurma dina balong heuh pagerna ku awi kadang masih aya keneh ayeuna mah jang pager imah ku awi teh nya da indah lah ai ku awi gari diurus mah urang teh awi teh tuh bambu nya bisi anu teu apa bisi aya kabeneran urang Jakarta ningali video ieu jadi awi itu bambu ya nah seperti itu. Nah ini berasihan di keuretan heula ku urang teh di bersihan hinisna nya bisi seukeut paur bisi seukeut jadi dikadekan heula. Tah ayeuna kan geus dipasangkeun boga sesa nu kamari sawareh jadi dipasangkeun we tentang bersihan teh rada disingkat karena teu panjang teuing ningali video teu bosen gitu tah. Tah geus kieu tingali dipasang-pasang we ku urang teh keur yeuh coba panas poe teh keur panasnya panas pisan di lembur teh panas pisan teh. Tah
kieu ku abi teh di tilaman handapna teh da posisina tempatna teu rata geuningan jadi tilaman ku kai ku abi teh. Tah urang singkat we ayeuna carita nama ieu teh geus rada tereh anggeus pager teh ieu tingali gerak. Tah sakali saeutik deui we lah caritana mah heuh nya ngarakelila teuing nya. Ngarakelila teh ningalina bisi rada bosen. Tah ieu teh dipernahkeun ku abi teh teu make benang geuning atawa rapia nya ngarah lempeng. Lah keunejang balong ieu dikira-kira we lempeng nama ieu teh. Nya lempeng teh lurus atuh bisi teu apal mah. Tuh saeutik dieu teh asa meteureun deui mun lila nyebab panas poe teh aduh panas kuat mani main tereng geus maju ka burit ya teh. Takolan heula ku urang teh si awina teh kudu takolan heula ngarah tuh tingali rada ngangkang eta mah diganjelan ku urang teh ku kai ari alusna bari nu rata payah hoream lah di nu rata teh bongan sok loba batur nu naringali nya. Ieu mah tukangan imah we deket kadang hayam ku urang teh. Betah di sorangan mah jadi teu loba pendapat geuning nya mun gawe aya batur geuning sok loba pendapat sagala. Kudu ieu kudu itu jeung batur mah sorangan mah kan budak kedok teh betah we kita takolan barang jieun. Tah kawas kieu tuh deket-deketan kanang hayam ngahajang ngara ieu halus tinggal tuh geus tereh anggeus leutik deui jika nama sabara sikieun deui lah tingalikeun we sok nepikeun ka anggeus ieu teh video teh jempolan atau make eta teh nanti dibere jempol orang teh nya dibere like gitu tah ngarah rada maju we video na ieu teh lumayan. Bakal kabola mana-mana deui video na kayak di dieu we nya mah dina balong di dieu terus. Lamun geus anggeus mah ku urang teh dipelakan leleng ke mah atawa luka lauk luka leleng ke mah lebar da cai mayang ya di pipir teh. Lain cai tina sanyo nya lain cai nang nyedot gitu. Caina teh cai liang. Nului we terus nyululuk cai teh. Nu kana balong di dieu teh. Batak lebar urang teh dieusian lele atawa mun aya mah patin meureun kita duka patin duka lele. Tah kawas kieu saeutik deui kala euy urang keur reuyeufkeun we heula nya towa ka disingkat pokona urang tuluikeun kawas kieu gede angin coba panas ya teh coba panas pisan tinggali angin wet gede gua gelebaran we angin teh coba ieu nyeun teh dina jukut anu nyamperkeun gitu anu nyamperkeun nek yang suluh meureun anjeun maksudna panas poe bari nagala panas pisan ya teh hayang anggeus teh geus ripuh. Tuh da anu tadi urut eta nanti urut ngonci gini dilaan deui da teh lempeng ku urang dilaan deui laan heula si eta na teh si pagar anu urut ngonci teh. Ya sabar jidinya karena tilu sekian 5 kuat lah anggeus ya teh. Hayang kuat geru anggeus itu nu basa eta kalau anggeus garing tihang lage anu ti heula geuning nya anu pernah ningali di awal ya teh kan bagian anu ka 7 ya teh bagian anu ka 7 nah itu video teh bagian nganggeuskeun tuh tingali di bawah ditu aya nu melongkeun ulang antingnya ningalikeun meureun hayang ningali maksudna mah jelema teh tah anggeus namanya kali hiji deui lamun geus anggeus hiji deui urang balikeun itu orang takolan awi atananan teh pakuna da mare encos di handap teh paur kudu ditilep-tilepkeun ieu teh ku urang teh
orang takolan nama tah tilep-tilepkeun si awina teh tuh power ya teh pokokna mah kabeh we kudu tilep-tilepkeun kos basa eta we basa video nu basa eta nu samemehan nu kahiji tah carita nama ieu teh geus tere anggeus nya sabelah deui orang singkat lah ngaran teu panjang teuing videona kela ieu kagok ieu bisa yang ningali heula nakolan paku ditilep-tilep itu ke orang teh arah ke power ti kaget bisa kaget karena baju atau karena suku karena lengan power atau karena maawina teh paku nate kot tanan teh barijil geningnya ayo dina pagar mah parat geningan lah pasti apal ayo orang kampung pernah ningali meureun eta takolan panjang kabeh nepikeun ka anggeus loba di eta leuwih 6 meter ya teh da cigana tanggeus lah carita namanya urang bawa ini mah kali itu ngahalangan coba di hararese haririn itu di dia lokasi teh kudu diangkat nanti haririn ya pokoknya mah coba aya pelakan itu aya pelak terong aya cau segala di dia teh duh tinggalikeun haririn ini hararese mawana ya teh hararese pisan tah tinggalikeun eta kahalangan ku pagar aing ku naon teh ku terong ku tangkal terong tangkal cau segala aya parabola tangkal cabe pepelakan pokokna mah heureun aya teh di dieu teh posisina tapi anger kurang orang ome-ome lah bisa lah diome-ome ku urang teh tingali urang teh nepi ka kukusekan hayang ngomekeun pagar coba kudu diasupkeun kahalangan ku eta teh kayu teh malang tak kayu bisa ya ningali jang pitihangeun ieu teh tihang pagar engke da tihangan ngarah page nya itu tuh eta pelakan aya tomat aya cabe aya terong itu ngahalangan teh aya kapol cau ketangkalan teh ini tukangan imah posisina teh ngarempet ieu rek ngajungkel euy tah tinggal ieu ketika rait kana pagar teh kan tihang lah ngahalangan angkatkeun heula tihangna ge kudu diangkatkeun heula tihang teh ngahalangan tah geus kieu mah aya tanggal cau anjir teh ka lain harese tanggal cau kieu anjir alah jangan jungkal tihang teh gimana tinggal ngaitkeun kanu pagar nu kamari geuning nu kahiji nu basa eta lah nu kahiji tapi nu di bagian kagenep ku samemeh video ieu kamari tah mir harese euy harurin kieu aing harurin parah geuh di sorangan mah hese ngagusur teh euy hese pisan ngagusurna ku sorangan mah tah geus rada beunang ayeuna mah beunang lah diasirkeun piraku biar bagus ya ditengkolkeun ieu teh teh hasilna teh ku urang teh rada nyeni rada pantes ya pokokna mangke teh hasilna teh lah di tukang imahnya aya kanang hayam aya balong di pagar aya pepelakan terong surawung cabe wah pokokna mah tukang imah teh rada komplit deh tah geusina cicing dia mah cicing mah bari tunah lagi kurang teh tuh kieu nya rada pantes tah bacan dilelean itu teh bongan sok aya sato geuningan sato nu sok mau kana lauk basa eta ge pernah teh di pagar teh kalabe aku nu kararitu jadi ku urang ku di pagar ku awi ya teh matak di pagaran teh tah nama pagarna tinggal nihangan nya di angcieun tihang tah ya urang bawa tihangna euy urang tek-tek heula jeung 3 urang dipencosan ngarah babari nakol kana taneuh teh da taneuh hipu ieu hipu ieu taneuhna ge babari kari nakolan da urang nyieun 3 we heula lah tihangna ieu urang tek-tekan deui tak saruakeun we nah make sarua-saruakeun teuing sabenerna mah teh da
masih ngarang oge teu naon ieu teh. Tingalikeun heula. Geus kieu mah urang teh urang pencosan si ieuna teh ngarabari nakol kana taneuh babari pencosan kadekan ieuna teh tungtung nanti ka hiji deui euy kudu 3 da kapanan nyeun teh kudu 3 heula kesesana jang pake nu engke ka hareup aya sapotong deui da teu mahi angger bakal nyieun deui pagarna teh moal mahi euy kudu nyieun deui sapotong deui aya meureun 3 meter mah tah ieu pencosan heula ngarababari nakolkeun kana taneuh teh engke teh kan kari digejli-gejli oge pageung kete da ngajeroan taneuhna soalna mah hipu taneuhna hipu pisan jadi pabari asal mencos ya ieuna ye tihangna kari nakol kete tah geus kieu geus meunang 3 urang tancapkeun ayeuna mah urang pasangkeun ayeuna mah geus kieu mah pagarna urang pageuhan lah ang pakuan bek marah teu lila aya orang eserkeun heula pagarna eserkeun heula geus kieu mah lah moal teu rada lega ngarah teu heurin da aya tangkal terong angkatkeun heula ku aing di dieu teh ye bohongan hareurin kieu aing roh musek hararese tah sakieu meujeuhna ye jang tihang tah tihangna bade gedok-gedok kieu we ye bakal pageuh bakal jero sababaraha kali ge urang nakolkeun tang sada beunang kieu mah tinggal ngabatuan we tinggal di jero tuh di kieu-kieu geda taneuhna hipu kapanan taneuhna hipu singkat ya lah tah kari nu tungtung we nya kari nu tungtung ieu kari makuan da geus anggeus ieu nu tungtung tingali we hasilna sok subscribe we ulah poho urang lanjutkeun deui isukan ieu hasilna teh kawas kieu tingali ieu nuhun nya bisi geus anu nyimak ti awal deukeun ka akhir jeung video nu satuluyna engke bakal aya deui.